Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia enjing sadayana. Kumaha kabar raya dinten ayeuna? Mudah-mudahan dina yang sehat, tetap semangat. Nah, dinten ayeuna patepang deui sareng Miss Diana dina pengajaran bahasa Sunda. Ayeuna urang diajar ngeunaan ngalarapkeun kecap kana kalimah atanapi menerapkan kata pada kalimah. Ayeuna coba dibuka halaman 74. Nah, dinya aya titenan contoh kalimah ieu di handap atanapi perhatikan contoh kalimah di bawah ini. A. Ti loteng imah aya jalema ngagorowok atanapi di atas rumah ada orang yang berteriak. B. Nu ngariung pating gorowok atau yang berkumpul saling berteriak. C. Aya barudak gogorowokan atau ada anak berteriak. D. Kunaon jelema teh ngan garawak gorowok wae? Kenapa orang itu teriak-teriak terus? E. Ti kajauhan budak digorowokeun sangkan nyamperkeun. Dadak kejauhan anak itu diteriaki supaya menghampiri. Nah, dina contoh di luhur aya mangrupa-rupa kecap rekaan anu asalna tina kecap gorowok. Eta kecap rekaan teh nyaeta ngagorowok, pating gorowok, gogorowokan, garawak gorowok, jeung digorowokeun. Tah jadi kecap rekaan teh nyaeta maknana sami atawa kecap rekaan itu maknanya atau artinya sama. Tapi nalika penyebutanana beda atau konteksna beda, pasti penyebutna oge beda deui. Contohna nu di luhur tadi, ti loteng imah aya jelema ngagorowok. Nah, artinya sama, berteriak. Di atas rumah ada orang yang berteriak. Kalimat kedua anu B, nu ngarariung pating gorowok yang berkumpul saling berteriak. Jadi kecap rekaan teh nyaeta kecap anu hartina sarua nya. Nah, tetapi nalika penyebutna beda atau kondisina beda, pasti penyebutna oge bakal beda deui. Tah ayeuna pancen hidup atawa tugas kalian. Lengkapan kalimah ieu di handap ku kecap-kecap nu geus disediakeun. Lengkapi kalimah di bawah ini pada kata-kata yang sudah disediakan. Nah, tinggal di handapna aya kecap-kecap naon wae, aya kecap maca, dibacaan, jeung sajabana. Contoh nomor hiji, di perpustakaan mah rea buku ... Di perpustakaan mah banyak buku. Berarti isinya bacaan. Di perpustakaan mah rea buku bacaan atau di perpustakaan banyak buku bacaan. Nomor 2, ari budak sakola mah kudu daek babacaan. Ari budak kalau jadi anak sekolah mah harus mau membaca atuh itu ya. Nomor 3, Dewi keur ... pituduh nginum ubar kanini. Dewi keur mangmacakeun pituduh nginum ubar kanini. Dewi lagi membacakan petunjuk minum obat kanini gitu ya. Nomor 4, kuring keur ... buku bahasa Sunda di kamar. Berarti kuring keur baca buku bahasa Sunda di kamar. Saya lagi baca-baca buku bahasa Sunda di kamar. Nomor 5, Neng cing ... surat
geus kurang kabaca ku Aki. Berarti isinya pang macakeun. Neng cing pang macakeun surat geus kurang kabaca ku Aki. Neng coba tolong bacakan surat, soalnya sudah tidak terbaca lagi sama si Aki gitu ya. Nah, nomor 6 sampai 10 diisi sendiri ya. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.